Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kamemet kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulisku Mang Gio. Teu karaos kasugri pamiarsa urang tos nincak bagian ka-8 dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing episode Si Injuk Kawung. Cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kejadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios. Mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Gio dina judul Uru Ara Cameti Galing dina episode Si Injuk Kawung. Sok sia, geura ngaku. Naha bener Andika si Rabun? Ampun Aka, leres pisan. Lamun kitu carana, sok geura buka eta kedok ipis Andika teh, Rabun. Aduh, ampun Aka, ampun. Unjuk sumangga. Ieu kedokku abdi bade dibuka. Asal ulah dipaehan. Ceuk juragan Adipati, kituna teh bari jeung ngadulut kulit beungeutna anu tadi katembong nyengled sigarek leupas. Polonyon teh kedokna lesot, janggelek hiji jalma anu keuretan beungeutna bengis, irungna rada bengkung gadona beulah tur dipapaes kumis bodas anu cokrong. Kuring bener-bener teh nyana. Upama ki surat teh sanyatana mah Andika Rabun. Jawab. Dikamanakeun juragan sura anu sajatina jeung ti mimiti iraha Andika nyamur jadi manehna. Ti saprak manehna binasa Aka. Tah ti harita ku kuring ngagentikeun peran manehna. Kurang ajar. Andika bener-bener keterlaluan Rabun. Rumaos Aka. Kuring tambarakan. Hutang pati dibayar pati. Hutang nyawa dibayar ku nyawa. Ampun Aka. Masih ngemut urang teh dudur sapaguron. Aki pati ukur ngagerem. Panonna teu woleh ngagebur harita mah siga anu silalatuan saking ku ambakna. Bejakeun ka kaula. Kumaha carana Andika nepi ka tega ngalakukeun hal sarupa kitu Kirawun? Ceuk patih bari salengkah demi salengkah ngadeukeutan Kirawun. Nu harita acong-acongan nyembah hayang dipikarunya. Aka, ieu sakabeh terus terang bae dina Nyi Mayang jeung Nyi Anting. Tapi mustahil marehna apaleun kana eta pusaka milik si Injuk Kawung. Pasti Andika nu ngabejaan anak lain. Saur abdi ge tadi rumaos abi lepat. Kaula panasaran. Naon sabenerna jasad anu meureut sababaraha taun kalarung kaasup jasad Senapati Arya? Eta ukur boneka Aka. Reka perdaya pikeun miceun salasah sangkan tujuan kuring tetep nyamuni nu dipiharep Aka daek masarakeun eta pusaka. Andika nyaho naon akibat mun eta pusaka ragrag kana leungeun jalma jahat Prabu? Terang Akang, terang.
atuh kunaon masih dilaksanakeun? Ampun Aka, saur tadi oge abdi rumaos, abdi lepatur tamarakan. Dosa Andika geus teu bisa dihampura Rabun. Ta ayeuna geura tungkul kajukut geura tanggah kasadapan. Poe ieu sagala kajahatan Andika bakal eureun nepi ka dieu. Ampun Aka, ampun, piraku selera bade tega. Aki Patih teh nyarita leungeunna geus diamangkeun, rek dipake ngagaplok sirah Kirawun anu sanyatana mah adi sapaguron manehna. Ngan teu kebat basa kadenge manten sora awewe anu ting irihil disusul ku pating gaya bagna dua awewe. Hiji di antarana aya nu ngajingjing jalma dijenggut buukna pisan. Tahan Darbaseta, tahan. Nyai Mayang, Anting Wulan. Bener, iya kaulah duaan. Rarai Aki Patih katembong robah hebat. Panona anu silalatuan ngaradak peparem lir seuna dibanjur ku Cai Janari. Sabab rek teu kitu kumaha demi ningali anu keur dijenggut buukna ku Anting Wulan teh Ki Widura. Raraina tanggah sedeng seseukeut balati geus napal kana teh korona. Iya jalma teges mateni salaki Anting Wulan. Darbaseta, kami sakabeh geus sapu yen nyawana masih bisa selamat asal dituker jeung peta pusaka milik nasi injuk kabung. Terus naon hubungan antara si Widura jeung peta pusaka milik nasi injuk kabung? Nyai Mayang anggur nyerihil. Sabalikna Kirawun cicing-cicing cengkat sarta nangtung gigireu Nyai Mayang. Teh kudu pura-pura bego, Darbaseta. Kaula nyaho, ieu jajaka sanyatana mah anak anjeun. Naon buktina upama ieu jajaka teh budak kuring? Tidak rengkak pola jeung sorot mata anjeun anu pinuh ku kanyaa. Geus cukup pikeun nganyahokeun yen ieu jajaka teh anak pituin Andika, Darbaseta. Hah? Atawa hayang bukti anu leuwih nyata? Naon? Ieu kalung, Darbaseta. Ceuk Nyai Mayang bari ngarogoh saku bajuna terus ngacungkeun liontin anu warnana hejo teh. Kaula nyaho, ieu liontin teh aya pasanganana. Sedeng eta pasanganna teh aya di anjeun. Cek Kirawun, sababaraha 10 tahun katu kalarung, ieu liontin napalna beheung hiji orok anu terus dititipkeun ka puncak Gunung Sanggabuana. Sedang eta oroknya Widura pisan. Lain kitu Rawun. Bener Nyai, bener. Ceuk Kirawun bari nyusutan getih anu masih ngabarebay dina sela-sela bibirna. Kumaha Darbaseta? Nah Andika kolu ningali buah hate dibinasakeun ku cara anu samemeh mehna tacan kungsi kapikiran ku Andika. Ceuk Nyai Mayang ngancam ka Aki Patih ku tandona Ki Widura. Abah, ulah waka dipasrahkeun. Leuwih hade kuring ngemasing pati daripada jadi tukang lantaran pake di masa datang. Beletrok, kadenge soda anu ngabeletrok tur ngarekek basa ti corona diketig ku leungeun Anting Wulan anu nyekel gagang peso. Jempe sia Widura. Si laing teh ngabogaan hak pikeun cacarita jempe. Aduh. Kadenge Ki Widura humalurung nahan ka nyeri. Getih langsung keluar lebah bahamna. Aki Patih katembong ngaharuk hatina leuleus. Ningali anak anu jadi hiji-hijina di kitu-kitu ku musuh. Sedeng kadenge Nyai Mayang cacarita deui. Lamun dina hitungan katilu Andika masih keneh tacan daek masrahkeun eta pusaka. Saeutik-saeutik jeroan waruga anak anjeun ku kami baris dikaluarkeun. Dimimiti dina letah tuluy panon sarta pamungkas teh jantungna. Abah, kadenge Ki Widura siga nurek cumarita, tapi teu kebat kaburu dicekek ku Anting Wulan nepikeun ka ngaluarkeun sora anu ngorok.
Rara Aki Patih sakali imah bener-bener nepi ka sepa. Panona anu layu beuki ceuleuyeuk lir langit anu rek bedah ku pihujaneun. Sumanget Aki Patih bener-bener pareum batinna tinarima mun seug anakna ngalaman nasib anu sarupa kitu. Sabab sadar omongan eta awewe teh lain ngan ukur gertak sambel, tapi estuning nyata teu weleh dilaksanakeun. Kumaha dar baseta? Nah rek tega anjeun ngorbankeun anak anu ngan hiji-hijina binasa dina kaayaan pikangen seueur? Geus sajauh ieu mayang, kaula ngorbankeun ratus-ratus nyawa rakyat Camati Galing. Terus kumaha tuh? Kaula hamos sanggup ningali anak di kitu-kitu ku anjeun. Nah anjeun narima? Ceuk Nyai Mayang semoga geter. Bener. Ceuk Aki Patih bari ngaharu. Daripada kaula kudu nyaksian anak binasa daripada disiksa sarupa kitu. Leuwih hade kula mangkat leuwih ti heula. Naon maksud andi kadar baseta? Jang, hampura bapa. Abah. Ngadadak Aki Patih ngaheujeun. Disusul ku sora anu ngorotak kaluar di sakujur awakna, anu ngadadak melendung. Sarta telila kadenge sada anu ngabledung bareng jeung ajurna awak Aki Patih. Abah kadenge Ki Widura ngajerit. Awakna kapeng-pengkeun pon kitu deui anting wulan anu keur nodongkeun balati dina beheungna. Malah Nyai Mayang jeung Ki Rawun ge sarwati banting ka asup ulasan prajurit nepi ka gempar ku hebat-hebatna eta ledakan. Pulupuy lir hujan girimis getih Aki Patih mawur ka sakuliaheun eta patempatan. Nimbulkeun pemandangan anu mata ketir. Sabab jalan padati ngadadak banjir ku getih prajurit katut Aki Patih. Sanggeus kaayaan simpe angin leuleur. Katembong anting wulan Nyai Mayang katut Ki Rawun harudang pon kitu deui nu sajena. Kurang ajar? Teu sangka manehna bakal ngalakukeun hal sarupa kitu. Lamun kieu carana mah sia-sia usaha urang sarela ieu teh. Hadeh. Kadenge Nyai Mayang ngeluh pinuh ku rasa frustasi. Benar, kuring oge teh nyangka lamun manehna bakal nekad matakeun ilmu pamungkas nu disebut lebur raga Mayang. Laki oge untung urang teu padeukeut jeung manehna. Seug lamun padeukeut sumbawana nepi karapet, bisa-bisa urang sakabeh milu binasa. Terus mun geus kieu kumaha atuh Rawun? Teuing kaula oge bingung. Teu sangka aya makhluk sakitu gurat batuna nya. Aceuk, si Widura eueuh? Kadenge Nyi anting wulan cumarita bari luak lieu. Naon? Dedengan teh si Widura eueuh? Bener, tuh tingali. Sarerea milu luak lieu neangan ke Widura anu bieu sarua kapangpengkeun. Tapi jirim Ki Widura tetep eueuh, teu kaciri juringkang-juringkangna acan. Kurang ajar, kabur sigana masih babalak teh. Nyaan kuat eta jelema teh. Sangkilang geus dipasung tapi masih keneh sanggup ajeg. Sanajan payah oge. Cek anting wulan kekerot, panona nepikeun ka bolotot. Barang keur silih tempas kitu guluprak ngadadak kaharepeun manehna aya nu ting guluprak pasusul-susul. Barang breh teu kira-kira nu araya ti dieu teh tinggal begna. Basa di nu ngagubrag teh bersiga Ki Jantaka jeung Ki Risang. Katempo dina bedogna jeung anting-anting nu dipakena. Jantaka? Risang? Ceuk Nyai Mayang jeung nu ara di dinya meh bareng. Sarerea sirih reret disusul kuting puridingna bulu punduk sabab jasad Ki Jantaka jeung Ki Risang teh meureut teu beda ti rega ngarangas.
ngadenge bae ngadadak kadenge sora anu keur seuri mengi haros-hos semu ngadesis pikasieun datangna ti palebah tihang pasungan. Teka nyahoan datang na nyaho dia tungtung tihang pasungan teges aya hiji jirim anu keur ngajajanteng. Salewat bet siga tunggul kawung anu sakulilingeunana jembet ku injuk kawung. Injuk kawung? Sontak nu araya didinya nyebut hiji ngaran anu geus teu bireuk nyatana ngaran si injuk kawung. Samemeh Nyimayang sabalad-balad sadar kanu naon-naon ngadadak bae eta jirim teh kumalayang teu kaciri nekukeun suku atawa ngobahkeun tak-tak ilaharna jalma anu rek luncat. Kumalayang kitu bae lir sagunduk kapuk katiup angin. Bareng jeung ngalayangna eta jirim, hawa di sabudeurna ngadadak rueuk lir aya halimun hideung. Nebarkeun hiji kakuatan anu matak ngabekukeun aliran getih nu araya di dinya. Bareng jeung ngalayangna eta jirim, karasa mata kaku satulang-tulang tong boroning nobahkeun awak. Ceuk paribasana mah hese ngutekeun curug-curug acan. Tapi kaayaan kitu teh tumerapna ka para prajurit sametigaling, da ari ka Nyai Mayang jeung Anting Wulan katut kirawun mah ukur sakedeung. Cilek eta jirim anu siga tunggul kawung teh nangtung hareupeun Nyai Mayang sabalad-balad. Nu ukur bisa bati colohok bari negeskeun eta tangtungan jalma anu siga tunggul kawung teh. Tete lah hiji aki-aki anu pendek pacekrek anu jangkungna kira-kira sacangkengeun kolot ngan eta buukna kandel jeung panjang nepi ka heuras lir injuk kawung mungkus hampir sakujur badana nepi ka rarai jeung suku katut leungeunna mah teu kaciri. Nu matak pantes lamun saliwatan mah eta aki-aki pendek pecekrek teh siga tunggul kawung nu ngajentul. Nah, andi katiluan yangan si Widura. Kadenge si injuk kawung cumarita, sorana rebek lir sora dua jelma anu ngomong dibarengkeun. Bener, saha anjeun? Ceuk Nyai Mayang gagap, sedang beungeutna pias koneas. Pon kitu deui Anting Wulan katut kirawun. Nah, anjeun teh si injuk kawung? antara kaula jeung anjeun estuning aya gantar kakaitan naon. Jadi leuwih hade andi ka ingkah ti ieu patempatan. Sanggeus ngarurujit ngaran batur ku tingkah pola anu kotor. Nah, masih bisa disebut eueuh gantar kakaitan naon. Nyai Mayang teu ngomong deui ngan manehna sakabeh sadar yen kiwari maranehna keur aya dina kaayaan bahaya. Sabab maranehna sadar bener kumaha hebatna eta aki-aki nu las injuk kawung. Anu dina umurna bae geus kapaut jauh ibarat jeung langit jeung bumi. Anu umurna eta lalaki teh hampir saentragan jeung aki guru maranehna, kira-kira 200 tahun kalarung. Lamun andika bener si injuk kawung dikamanakeun si Widura? Nah mah yang dibawa ku anjeun? Akhirna Nyai Mayang cumarita ngawani-wani maneh. Bener. Manehna ku kami geus dibawa. Sabot adi ka pangpangkeun. Ngan hanjakal kiwari manehna geus meureut siga dua batur andika ieu. Ceuk si injuk kawung bari nunjuk ku curugna anu regel siga ceker hayam. Nyai Mayang anu geus mimiti bisa ngawasa dirina cicing-cicing geus nyiapkeun kekuatan cakar iblisna. Pon kitu deui Anting Wulan katut kirawun. Maranehna geus sayaga nyiapkeun elmu sewang-sewangan. Mun Anting Wulan mah nyiapkeun peso tenggor saloba-lobana. Sabalikna kirawun geus matak aji wesi purasani
anu mampu mentalkeun panarajang lawan kudaya tolakna. Ngaso heula ngaso kasugri pamirsa. Mangga nu bade ngaropi ngopi heula, nu bade kacarai heula. Dongengna urang ngaso heula sakedapannya. Ngaso heula ngaso. Peting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring mia titatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya. Bulan teh layangan peting nu ditatar di pulut ku tali gaib entong salempang mun kuring mia ditatar Sunda di pulutnya balik deui ka dieu masing percaya. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bedil geus dipeloran granat geus disorendang kuring arek miang jeung pasukan Siliwangi ka Jogja hijrah taat parentah. Bulan teh layangan tineu nu ngolea jeung mumbul ku angin gaib entong salempang mun kuring angga kapirarai tanah Sunda kacipta mun balik nu mapakeun didora lembur. Bulan teh layangan tineu nu ngolea jeung mumbul ku angin gaib entong salempang mun kuring angga kapirarai tanah Sunda kacipta mun balik nu mapakeun didora lembur. Hate geus kilik pisan niat geus bulet pisan kuring arek piang jeung pasukan nu saati kawetan huru bicil balepa. Hate geus gilik pisan niat
geus bulet pisan ye kuring arek miang jeung pasukan nu saati kawetan muru bicil balevan. Sugri pamiarsa sabada tadi urang ngaso nutos ngaropi nutos kacarai mangga gira maranco deui payunan radio Sewang-sewangan urang teraskeun ieu jejer carios anu nuju dipedar ku Kang Gilang sapara kanca mangga wilujeng ngadangukeun. Sanggeus ngarurujit ngaran batur ku tingkah pola anu kotor. Nah masih bisa disebut eueuh gantar kekaitan naon. Nyai Mayang teu ngomong deui ngan manehna sakabeh sadar yen kiwari maranehna keur aya dina kaayaan bahaya. Sabab maranehna sadar bener kumaha hebatna eta aki-aki nulas injuk kawung anu dina umurna bae geus kapaut jauh ibarat jeung langit jeung bumi anu umurna eta lalaki teh hampir saentragan jeung aki guru maranehna kira-kira 200 tahun kalarung. Lamun Andika bener si injuk kawung dikamanakeun si Pidura nah mah yang dibawa ku anjeun. Akhirna Nyai Mayang cumarita ngawani-wani maneh. Bener manehna ku kami geus dibawa sabot tadi ka pangkeut ngan hanjakal kiwari manehna geus meureut siga dua batur Andika ieu. Ceuk si injuk kawung bari nunjuk ku curugna anu regel siga ceker hayam. Nyai Mayang anu geus mimiti bisa ngawasa dirina cicing-cicing geus nyiapkeun kekuatan cakar iblisna. Pon kitu deui anting wulan katut kirawut. Maranehna geus sayaga nyiapkeun ilmu sewang-sewangan mun anting wulang mah nyiapkeun peso tenggor saloba-lobana. Sabalikna kirawun geus matak aji wesi purasani anu mampu mentalkeun panarajang lawan ku daya tolakna. Terus mana ayeuna? Wer. Madadak si injuk kawung ngibaskeun leungeun jeroeun buukna anu gimbal panjang. Sarangkum angin kontan ngahit. Nyingraikeun hiji rungkun teu jauh dina tihang pasungan. Breh ku sararea kaciri. Didinya aya jirim keur ngahunjar bari dina kaayaan awak nu ngariut, lir dahan ngarangas. Anu mata kaget dina beheungna nancep peso balati milikna anting wulan. Adi basa Andika sakabeh kapangpengkeun. Peso si eta malah nanclep lebah beheungna. Deuk si injuk kawung ditungtungan ku nunjuk ka palebah anting wulan. Alus atuh lamun kitu mah. Hartina hutang pati kami geus kabayar lunas. Andika ulah waka bunga. Naon maksudna Andika? Saprak eta pusaka leungit dipaling ku murid kami nu neulah si Jayeng. Kami geus sumpah saja ngabulkeun hiji pamenta ka jalma anu daek ngarawat. Sokomo mulangkeunana deui ka kami. Sedeng eta jalma teh nya si Darbaseta. Tadi samemeh si Darbaseta binasa, kami geus nyanggupan pamenta manehna. Naon pamentana? Ceuk Nyai Mayang panasaran. Mawa hirup-hirup si Widura di ieu patempatan. Anjakal ti kolona malah katiruk ku peso balati. Lamun kitu carana, si injuk kawung anu kasohor gagah sakti teh bisa jumporan kana janjina tuh. Si Widura malah geus binasa. Ceuk Nyai Mayang ditungtungan ku seuri lelenggakan.
Salah Andika salah. Naon maksudna Inju Kawung? Si Widura tacan sapinuhna binasa. Tina kaayaan katiruk beheung laku balati jeung kaayaan ragana anu meureut saperti kitu. Nah manehna basi kene bisa disebut hirup keneh. Tadi nalika manehna sakarat rek ngalepaskeun nyawa. Ragana ku kami diawetkeun manten ku cara sinangarius. Tah ku jalan kitu jiwana bakal kakunci. Rohna moal kakebat ngahyang ka kalanggengan. Artina si Widura masih kena bisa digayuh. Syaratna asal ragana kudu sampurna heula. Jadi kasarna si Widura teh bisa dihirupkeun deui. Si Inju Kawung anggur sering ngadesis jiga anu mengitea. Ku cara nu tepat tang tubai bisa. Kurang ajar. Lamun kitu carana, andai heula nu kudu dibinasa teh Inju Kawung. Hiya. Ngadadak anting bulan ngakorowok. Sedang hampir salosin peso kontan ting balesat muru si Inju Kawung. Bareng jeung kitu Nyai Mayang katut Kirawun ge nyusul tepus masing-masing awakna langsung ting jorelat. Bari metakeun elmuna sewang-sewangan. Rek ngabinasakeun aki-aki pecekrek anu badana siga tunggul Kawung ngajentul. Syut bres plak. Hampir salosin peso tenggor ayan taya nu teu keuna. Kabehanana rungseb keuna kana si Inju Kawung. Tapi sabenerna mah eta peso teh katahan ku buuk anu jembet tur kandel. Malah ka tembong cakar Nyai Mayang jeung dampaleungeun Kirawun napel kabulit ku buuk si Inju Kawung. Samemeh duana narik deui masing-masing leungeunna krotok. Kadenge sadanu ngagorotok. Kapapanjangan disusul ku ngariutna leungeun Nyai Mayang jeung Kirawun tuluy mapae puhu. Antuk nangarembet ka sakudur badan. Acek. Anting bulan langsung ngagero kaget. Basa ningali kayaan Nyai Mayang jeung Kirawun anu katembong badan ngariut. Meureut teu beda tidahan kai ngarangas bari ngaluarkeun sora nu ngorotok mata klinu. Burisa. Welasan peso anu tadi rungsep dina badanna si Inju Kawung ngadadak ngaburisa. Ngahujanan awak anting bulan anu masih kaget tur hareugeun ku eta kajadian. Akibatna munggu hebat ka Sugri debarengan ku ngajeritna anting bulan anu ngalepaskeun nyawa. Awakna langsung ambruk dina kaayaan badan anu karancang katembus kolasan peso tenggor milik manehna sorangan. Hawar-hawar si Inju Kawung sering ngadesis. Bari ngagandong layon ki Widura ku belitan buuk nanu jembet terus ngaleos gancang. Ninggalkeun puluhan layon akibat hawa nafsu ka angkara murkaan. Barang jeung hiukna angin anu ngaguruh papedut samti galing mimiti nyingrai. Barang jeung peuraina lalang seaheng anu gumulung di eta kadipaten. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun lalakon tur lalampahan si Inju Kawung anu keur mamawa waruga ke Widura. Tiba heula mula nusantara urang teh teu weleh didaratangan ku urang alas pentas ngadon bubuara. Tuluy tetep tumetep malah baranahan di tanah nusantara urang. Harita teh Kirawan Cimanceran kaayaan keur meujeuhna panas moreret. Warung si Babah Bunhao teh rada sepi, paling hiji dua bae anu taruang atawa nu ngadon ngarinum tuak atawa lahang. Kocap di pojok eta warung aya 4 urang jalma katembong geurareureuh bari ngopi kacang di barung ku guyup tuak. Eta 4 urang jalma teh saresek jeung waraweg beungeutna karereng
balu ligir ukur make libetan kain anu dibelitkeun palebah beheung minangka pangnyin lar hawa tiis. Eta 4 urang jalma teh umurna rata-rata 45 tahunan. Karuat jeung garsit nandakeun maranehna lain jalma jore-jore. Sokomo katingali palebah cangkengna nyolegreng bedog panjang nu sarupa. Nandakeun yen maranehna teh ti hiji padepokan silat anu keur kawentar mangsa harita. Kadipaten memang matak muring ka kulu punduk euy. Pangbaroning maranehna urang sorangan anu ukur ni teh nanti keanggangan. Bet matak ngabiri gidi ku kurayeun. Pangpang namah ku galitukna korban anu sakitu lobana. Nya, uring ge ngarasa kitu. Tapi anu di luar dugaan mah eta euy. Nu jahat teh geuning pada gegedena sorangan. Kaasup Kirawun anu ngadon nyamar jadi adipatina. Kuring teu ngarti. Kos kumaha bentukna eta peta pasukan teh. Ngadadak anu sirahna butak nyambungan. Nya biasa we meureun euy. Ari dijieuna mah tina kulit kai atawa kulit mencek. Ngan anu jadi matak teh eusina eta tah. Nya bener euy. Malah kungsi kuring jadi ingat karena ucapan Andika sabarah waktu kaliwat darpan euy. Coba pasangkeun kertas sayembara teh euy. Kacirina dieu joglo teh tajan dipasang. Mangga nun mangga. Ceuk salah seorang prajurit bari musiwel ngaluarkeun gulungan tina jero peti leutik. Jumlahna 2 siki. Tuluy dipasangkeun dina bilik warung tetela. Eta 2 gulungan teh mangrupa 2 gambar jalma. Gambar kahiji kira-kira umur 40 tahunan sarta gambar nu kadua hiji budak kira umur 10 tahunan. Sedeng handapeunana aya sababaraha baris tulisan anu unina. Diburu 2 buronan pamarentah. Kasing saha anu mampu nyangkalak boh paehna boh hirupna eta 2 buronan. Baris diganjar hadiah epeng emas sakulak peti. Ningali hadiah nu sakitu badagna puguh bae darpan saparakan cakuat ka loho. Malah ditungtungan ku neuri cidu sagala. Nyeh ningali kitu si Basan Dewa Imut malah pok manehna nyarita. Kacirina Andika urang pasilatan. Darpan unggek malah bari sungkem manehna nembalan. Leres sim kuring obatan di padepokan Linggar Dahana. Alus dengekeun. Ieu 2 gambar teh mangrupakeun buronan penting pamarentahan. Andika bisa miluan kana ieu sayembara. Ku cara nyerek ieu 2 burona boh paehna boh hirupna atawa sakurang-kurangna mere lapora lamun parang ningali manehna ku kolam renang. Oh, mangga sun, mangga. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng anu judulna Uru Ara Cameti Galing episode Si Inju Kawung. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit, wilujeng kantun permios.